Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi patepang deui sareng sim kuring di SCHTV dina acara jalan-jalan santai. Aduh, tos lami pisan ieu nya teu jalan-jalan santai yang kumargi akibat si corona teu leungit-leungit ke sataun ieu. Jadi kebenaran ya makana si kuring bari lewat ka dieu nya. Hayang ngabahas deui tentang Cisangkuy anyar nya, sodetan Cisangkuy anu anyar anu jika nama parantos beres ya. Jadi pembangunan anak tos 5 tahun lur. Tah ayeuna sim kuring hayang terang. Nepi ka mana ieu beresna teh? Nah, beres bener atau masih beres-beresan? Ya, mudah-mudahan makana cenah tempat ieu teh rek dijadikeun tempat para wisata. Nah, leres atanapi ya ieu matak urang tinggal. Palawagi ayeuna sim kuring teh aya di perbatasan sodetan terakhir anu menuju ka Citarum lur. Janten ieu teh sodetan Cisangkuy anu baru teh nya, ieu sodetan anu kadua teh menuju langsung ka Citarum gitu kan. Memang niat lagi supaya ulah aya banjir teh ya, ngurangan banjir nu aya di wilayah Dayakolot. Nah, asa geus aya sodetan ieu Dayakolot masih banjir. Kamari sih masih lur karena eta cai nu aya ti luhur. Lain cai nu aya ti Cisangkuy gitu. Jadi fungsina Cisangkuy ieu teh sodetan ieu teh supaya ulah nepi ka aya banjir anu jiga baheula lah gitu nya, banjir bandang banjir gede gitu. Mudah-mudahan mah naon nu diharapkeun teh sih nya terlaksana ulah nepi ka nambahan banjir ka daerah nu can pernah banjir. Hayu pokona mah urang tuturkeun nya. Nah, geus beres sadayana atanapi masih keneh aya nu can beres gitu. Upami palih dieu mah sadayana tos beres lur. Duka kaluhurna nya. Hayu orang tuturkeun pokona mah cow. Lur, ayeuna sim kuring aya di jembatan nu kahiji nya eta jembatan nu aya di wilayah Sompok lur. Wilayah Sompok teh nya eta di ujungna Sungai Cisangkuy baru nya anu menuju langsung ka Citarum. Jadi ayeuna di jembatan kahiji. Sabaraha jembatan ke belah dituna ayo urang tuturkeun pokona mah. Soalna ieu jalan anu sisihna mah katinggalna tos di aspal sadayana lur. Pokona mah enakeun lah jiga nama jang jalan-jalan mah lur. Aslina ieu pokona. Lur, upami ninggal dam nama jiga namanya aya nu tos rengse, aya oge nu masih keneh teu acan dibangun gitu nya. Jadi aya sebagian anu tos di ngangedam nya, jadi di beton gitu. Tapi aya oge mada di pengkeren sim kuring masih keneh teu acan di beton gitu nya. Jadi nya memang rada masih keneh rada palalaur upami aya hujan terus-terusan, engke cai bisa taneuna bisa longsor lurnya. Ya mudah-mudahan mah saenggalna sih dilereskeun oge atawa napi ditamihan deui lah nya sadayana supados biasa rengse sadayana atanapi duga memang mung dugi sakieu gitu. Ya, jika nama henteu sih lur. Ari abdi mah husnudon lur moal mungkin sakitu. Aya oge memang ninggal taneuna rada labil nya lur upami namina di sisi walungan atuh. Jadi memang saya nama kedah nama ngedam sih. Atanapi di beton. Saya nama memang di beton sisi-sisina supados aman tina longsor gitu. Nah, tanapi memang kitu teknikna gitu. Jadi henteu rata kabeh gitu. Nah, anu penting mah ieu jalan tos sae lur. Katinggal nama tapi dukang ke kaluhurna urang tinggal deui nya. Pokona mah hayu ngiring. Ternyata selain dibangun jembatan anu gede, oke dibangunkan jembatan gantung ya kanggo wargi-wargi tiasa mentas walungan Cisangkuy.
kumargi memang aktivitas warga oke penting pisan lur supaya bisa mentas kudu mentas jalan raya jauhnya nguriling gitu. Tapi didamelkeun sababaraha jembatan gantung. Nah, warnana saya lur biru sareng kuning ya, ciga X-Men. Lucu lah pokoknya mah. Sok nu bade jalan-jalan mah ka dieu we daerah Kabupaten Bandung, Cisangkuy anyar tayangannya dina Google. Oh, jembatan anak waduh mantap. Lain teh hayang mentas ka ditu lur. Ngan dia pala laut motor usia maling. Tuh lur, selain dipakai tempat wisata oke bisa dipakai tempat mancing mania lur ya. Tinggal tuh anu mararancing lur, anu hobi mancing tiasa ka dia di sisi walungan. Aduh bari indehoy gitunya. Tadi ninggal aya nu nyanak payung gitu. Tinggal kayak orang wawancara coba orang taroskeun aya nauk naon wae gitu di walungan ieu teh cing, di walungan anu anyar ieu nya lur. Hayu urang taroskeun. Ngalur ieu lur jalan lur. Ieu lur. Assalamualaikum Kang. Pada naroskeun ya di dieu mancing sok aya lauk naon wae. Jair di dieu Pak. Jair seueur-seueurna. Jair seueurna. Jair unggul. Umi lauk sapu oge ayaan. Wah, lauk sapu mah. Seueur pisan. Seueur pisan. Oh. Selain jair lauk emas. Kadang-kadang lauk emas. Tapi aya. Lauk emas. Aya. Lele atau napi ieu sok aya. Kengeng. Aya nu pengen. Kang oh aya lele ageung ngamari Kang. Oh. Nya. Nama Jair. Seseueur mah jair. Ya di dieu mah mungkin payuna model parai pisan. Oh parai seueur. Oh. Mau di balik anak di mana. Mohon. Enak terus kengeng sakumaha kan? Oh namanya turun. Oh. Aduh turun ya Kang Dian nya. Aduh turun pisan ya. Tuh geuningan seueur anu mancing lur. Sok anu bade mancing mah ngiring mancing ka dieu we sareng Kang Dian di dieu. Aduh. Nah, ayeuna simkuring aya di jembatan anu kadua yang di daerah Gandasari lur. Tadi di daerah Sompok ayeuna aya di Gandasari. Ieu jembatan anu kadua lur tah di pengkeureun simkuring. Nah, ieu jembatan aya anu kadua. Aya sabaraha jembatan deui palih ditu hayu urang tuturkeun deui pokona namanya. Urang tanya lur, tukang kecrik lur. Aduh, euy kudu nepi ka turun ka dieu. Punten ya ngaganggu waktosna. Hoyong ninggal Kang. Ngetrik ya. Namanya turun. Nuhun. Ngecrik lur. Tadi palih ditu mancing, palih dia ngecrik. Alhamdulillahnya kegiatannya anjing-anjing. Seurah lauk naon Kang? Nila. Oh aya nila. Itu omong. Allah mana? Cik ninggal. Aduh. Oh. Kurang ninggal nila heula lur, sekedap lur. Tinggal lur ya mentas kana cai kotor ya disusukan. Nya lur ieu lur lauk nila lur badag ieu. Mantap. Ya mancing we kieu. Terus kengeng nila ya si Akang ya. Mantap. Tarum. Oh nu ti Citarum ka dieu nya Mas. Mohon naiknya. Ya punten sareng Akang saya teh. Pak saha ya? Yusuf. Pak Yusuf. Ya Pak Yusuf ya nya lagi di mantan Pak. Bojong kunci Egar Sari. Oh ti Bojong Kunci abdi teh ranca tungku udah caket. Tatangi mohon ya Pak. Alhamdulillah wayah kieu ngecerikna tos kengeng lauk nila. Nuhun Kang ya. Nya atuh nuhun waktosna. Mantap lurnya. Jadi kegiatan anu positifnya anjing-anjing wayah kieu aya nu mancing, aya nu ngecerik pokona mah janten hirup wilayah ieu teh. Mudah-mudahan mah ulah dugi ka aya musibah-musibah semacam banjir nya tos
sakieu tos sae lur. Hayu urang teraskeun deui ka luhur. Nanjakna lur, ieu lur. Ayeuna simkuring aya di jembatan anu katilu, nyaeta jembatan Bojong Kunci lur. Bojong Kunci. Ya, jembatan anu katilu nya anu tadi ti Sompok, terus anu kadua tadi daerah Marga Hurip. Ayeuna jembatan katilu Bojong Kunci lur. Saacan neraskeun tong hilap sukrek. Heula. Nah, ieu jembatan Bojong Kunci nya. Tapi dina tulisan nama dina itu Floodway Gandasoli. Nah, ya. Tapi ya mah orang dia menyebutnya Bojong Kunci lah. Walaupun Gandasoli. Few moments later. Tah ayeuna simkuring aya di jembatan anu kaopat lur. Tadi jembatan anu kaopat ya upami tadi mah di ditu aya jembatan teh kiri sareng kanan nya jalan di sisi-sisina. Tah jembatan anu kaopat mah palih katuhuna tanapi sabeulahna teu acan ngange jalan lur karena masih jurang keneh lur nya. Jadi teu acan rengse dugi ka parat dugi ka palih ditu. Ayo urang tinggal. Janten di jembatan anu kaopat mah nya cigana jalanna buntu lur karena palih dieuna aya bangunan-bangunan janten moal tiasa ngadamel jalannya. Teras ka handapna oge geuningan lumayan rada terjal lur. Ya aya sekitar 4 meteran mah ka handapna jadi rada ngeri oge nya. Janten ieu jembatan teh dugi ka jembatan 1 2 3 4 anu kaopat anu bade ka 5 palih sayangnya di jembatan sayang teu acan tiasa dilalui lewat jalan anu sisi-sisi jalan-jalan alit. Janten mung dugi ka dieu heula nyaeta di jembatan wilayah Tanjung antanapi Bojong Kunci itu ya. Kantos kapungkur ku simkuring dibahasnya nu kantos ieu teh nu kantos jalanna teh amblas ayeuna parantos direngsekeun. Alhamdulillah nya. Janten ka dieu jalan tos mulai hirup ya. Ieu jalan ieu nu ku simkuring pernah dibahas di awal keneh ti mulai pembangunan jembatan dugi ka ayeuna rengse. Nah, berarti tak acan 100% lurnya masih keneh seueur nu kedah diperbaiki. Kumargi jalur anu kasayang mau tiasa dilewati lurnya karena kusabab jalan anu paling pinggir teh rada laleur kumargi ieu musim hujan. Jadi simkuring mung tiasa dugi ka jalur jembatan Floodway nu aya di daerah Tambakan. Jadi perbatasan Bojong Kunci sareng Tambakannya eta jembatan nu pernah kusimkuring dibahas. Upami hoyong terang kumaha jembatan air, jembatan cai mangga tinggal di palih luhurnya aya kusimkuring parantos dibahas. Nah, jembatan anu paling unik janten mangga tiasa ararameng ka dieu pariwisata nya jalan-jalan santai sasapedahan tiasa ka dieu pokona mah daerahna masih keneh enakeun. Pokona mah urang tepang deui dina vlog anu salajengna hatur nuhun anu parantos subscribe. Terus anu bade komen mangga komen di handap tong ka mana-mana teraskeun ke dina vlog anu salajengna. Yuk dadah yuk bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.